Ia mau pertanyaan bagaimana hukumnya mengikuti program BPJS Kesehatan di mana setiap bulan dipungut iuran dengan tujuan di saat sakit berat, sakit bebas biaya rumah sakit, dan bagaimana bagi karyawan yang diikut sertakan dan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Menurut agama mah teu bagus sebab melibatkan keseluruhan. Mungkin nu bersangkutan muriang mah deres, nu teu muriang paeh ngadadak atawa sehat bae. Kecuali nyana menta diimpus bae sanajan sehat. Sayang uang saya udah masuk, impus aja. Jadi nurutkeun cek agama sesuatu nu teu jelas ulah. Cuman netakan geus jadi program pemerintah, ya tinggal nahanan siksa bae di akhirat. Kesejahteraan lain kudu kos itu di pemerintah ambalaya duit munkulan nu jadi presiden teu kudu dipungutan. Pokona nu muriang nu teu muriang masuk rumah sakit. Jadi presiden ku adil-adilna kos kitu aja. Jadi kos kitu kaayaan aja. Jadi panjang lamun dicaritakeun. Ieu keur carita atuh sepihak untung sepihak rugi. Kedua, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan di bidang perhotelan? Apakah halal rezeki yang kita dapat untuk menafkahi anak dan istri? Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Ieu mah urusana tafsir. Hotel eta kan diperuntukkan untuk tidur, anu kasasar, jelema anu kapetingan, nu teu boga imah. Tapi nu asup hotel mah biasana nu loba imahna. Nu jelas mah jang istirahat. Selama memang nyana istirahat murni, masalah. Masalah malah bawa keganjaran nyana itu lantaran nulungan. Sanajan bari jeung mayarkan bunga. Urang ka Jawa Tengah, DKS, di Imah Batur Besi Pajar Garong. Di masjid mah lain jang paranti HS jang salat di warteg atuh. Nah ieu mah mesti neangan motel hotel, nah otomatis neangan urang aya bunga kan urang. Selama memang ditunya digunakeun untuk tidur mutlak masalah. Kecuali aya muatan-muatan lain. Urang datang kadinya aju neangan simbut hirup. Iya. Malah di hotel dan sorangan menyediakan selimut hidup. Sepengalaman kura waktu kula jadi bos kitu tah. Masya Allah, nah etalah jadi tama kabehan itu kene anu mawasi mbak datang kadinya, nah eta geus sarua bae. Jadi hotel-hotel anu diperuntukkan jang tidur mutlak mah jarang. Komo di Jakarta mah mun kudu dibejakeun mangges muringkak bulu luhur handap. Mentak daripada muringkak bulu luhur handap geus teu kudu dicaritakeun kos kitulah hotel. Aya tingkatan-tingkatan tertentu
ninggalkeun jang maksiat. Juku ari mah menyerang ka dieu ka Tangerang. Tarolah Tangerang kota mah geus jelas teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna. Kuari ka dieu ka Jati. Nelayan terus ka ditu. Cenah nelayan mah kiai teh mah restoran jeung hes teh podol sero. Emang aing teu nyaho pugu WTS na daratang ka aing. Minta doana supaya laku sararia jasa Pak. Nda ngomong naon ya na jajanana daratang ka aing atuh kukula ditanya berapa semalam, Mbak. Maksudnya mau coba-cobalah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Nu jelas seperti eta geus sababaraha urang nu datang ka kula anu tadina pasaran sewana kenceng kemudian ku hari kendor aju kula ngadoakeun teh teu rahasia aing teh mah mun merena gede atuh didoakeun bareng ka narakana burung aing ka ditu. Kula ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ieu jelema anu katutup mata hatena datang ka dieu kalayan maksud anu Gusti parantos uning nyangakeun sadaya-daya Gusti asal tina cai diciptakeunana abdi mere cai Gusti mudah-mudahan ku cai ieu jaaya salah sahiji unsur dirina cai sugan bae cai kapanggih ku cai abdi ngadoakeun mudah-mudahan mata hatena terbuka jaaya kene usaha salianti jualan apem ge Gusti cak Gusti ulah apemna tuh disebut itu dah watak sabodo geus diserahkeun ka Gusti Allah aya tapi teh juaya nu sabaraha bulan datang deui ceurik ya Allah ya Kiai cenah abdi ayeuna bade uwih bae ka mana uwihna ka lembur abdi kunaon lah ceknya nanti bade ngawarung bae di ditu ceknya nanti modal geus aya ayeuna mah tobat abdi ceknya nanti boga anak di ditu bade diurusan ku abdi hiji nu urang lembur urang ge emang aing teu nyaho urang lembur urang ye sekitar kecamatan Curug, kecamatan Cikupa, mantap panggeulana disunamikeun ge eta bakalna Cikupa mata. Bebeja urang Cikupa dah sekitar kecamatan Cikupa, aya nu kecamatan Curug. Eta modelna kecamatan Pasar Kebis masya Allah nganu daratang ka ditu na urang Pasar Kemis so Gusti Allah kula nyaho urang Pasar Kemis teh nu sok nelayan teh nyaho lillahi taala lain lalagan geus mun pake geus lillahi taala geus pohara tah tinggal Allahu akbar bae pan nyahona ti mana nyanana bebeja. Siapa yang suka yang jadi langganan Mbak? Ada orang Pasar Kemis juga cenah Kiai. Siapa? Celepuk we ngomong jisia. Oh kada aya we geus lah nyaho. Oh sababaraha urang. Sebagian pejabat aya. Sebagian pejabat aya kukula ditaliti. Kula kan pernah jadi intel baheula. Jadi diteliti kukula dengan cara kula tuh lain kieu ngobrol atunya lagi ngonaekeun kieu mah. Weh eta mah rahasia. Ngomong-ngomong aya sababaraha pejabat. Masya Allah deuk kumaha nagara beres. Lurah aya ulah diomongkeun lurah. Terus nyedak bakal naga ditu terus perhotelan dikir cerita perhotelan terus aya sabara aya 2 hotel nu deuk dibangun bari nah eta tanggung jawab MUI nu dihareupeuna antara izin mengizinkan dan tidak tergantung MUI na tanda tangan jadi
aya nunggus dek mere duit ke kula keur bulan puasa supaya kula mengizinkan salah satu hotel pokoknya mau lebih bejakeun lah daerah ditu masih kampung kula dibawakeun duit nama tadi dicokot nama aja butuh panjang lebaran haju kula embung tanda tanganna tapi duitnya dek dicokot bae atuh cagana pinter kodek kos gitu embung aing ge gulanya itu bawa deh ku sia duit malah masukian aing jeung sia emang aing butuh gitu kan sia teu hayang aing kajenting teu dahar aing mah tatangga aing maksudna aing mah kajen dahar ge nah kos gitulah ya berat aku jawab dangke ya mui tanu mantak alhamdulillah hadena ge muina kiai di urang teh untuk banyak kiai tanda tangan hotel itu mungkin kan aja lamun muina tanda tangan itu berarti kiai na laas sama kos itu diganti kurang ulah kiai kuruna jawara gitulah eta gakarak melentis sababaraha encan lamun ka dieu terus jadi pembangunan geus teu disangsikeun deui perhotelan jeung persarana ibadatan di luar Islam